urang kuari nu mantap resep kana salat aya hijab anu leuwih dipake ka resepatan salat eta hijab urang kunaon penting teu daek hudang aya hijab anu leuwih resepatan salat ko para wali ko para solihin mah resepeun amat si salat resepeun amat si tahajud hijabna eueuh nu dipake ka resep teh Allah urang mah Allahna kalimpudan ka hijab kunaon ieu ku agar selain Allah nempel di kolbu urang mungkin motor mungkin mobil mungkin makhluk nu sejen jabatan jeung sajabana eta lah hijab sehingga Allah na anu deukeut jeung urang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid teh leuwih deukeut batat urat jeung gerong tetapi teu kadeuleu kumaha teh ka hijab bersihan geura bersihan abeh mantep geus lamun urang kadeuleu Allahna ngahukuman moal puluya-puluya jeung moal aya ragu-ragu bisa bebeja bisa teu bisa bebeja teu bisa ikan bahaya teu bisa ngaku bisa bahaya la ilaha illallah sakumaha kamari Abi Amir Ar-Rahib seorang manusia munafik anu jadi pendeta ngabangun masjid dengan bahasa aduh hebat lantip tur kaharti pemikiran munafik teu kaciri hingga hampir terkecoh kurang pengkajian pemikiran munafik teh hampir ngecoh mun kurang penelitian Kangjeng mah kan langsung dipasihan kuno Maha Agung Gusti Allah sebab utusanana deuk saha nu teu kakecoh atuh ja bahasana ge abdi teh ieu teh ngadamal masjid teh in aradna illal husna teu aya karepna naon teu aya maksudna naon kecuali hiji dedeh jeung nyaah ka miskin fil batar wal hari besi jelema miskin kahujanan dipersilahkeun di dieu singgah kapanasan kitu keneh besi rek ngarendong ge mangga bae mah masjid teh tempat persinggahan muslimin jang kebutuhan balerea we teh Kangjeng abdi teh ngadamel masjid teh sanesna naon saha wae bilih bade ngagunakeun masjid ieu tinu miskin nu fakir datang ka nu sugih nu kahujanan kapanasan datang ka anu kebutuhan sampai dimanggakeun kan ngeunaheun kana hate ku ayana sakitu Gusti Rasul abdi teh hayang kasumpingan hayang kalinggihan ku Kangjeng teh maksud teh tayana naon inna nuhibbu an tatiyana wa tusalli ala nabi wa tad'u bil barakah supaya sumping deh ka abdi haju salat di masjid eta teh teu aya maksud itu mah imah yang kabarokahan be saha nu teu hoyong atuh kasumpingan Gusti idih atuh Gusti teh penjelas-jelas nyandak barokah ieu teh hayang kabarokahan we teh aya maksudna naon doh kan saha nu teu kabita atuh ku omonganan beuh masyaallah kos lalaki gombal eta awewe ge tunduk tadi nambung jadi daek barang geus dirasakeun mah neraka jahanam gombal cek Kanjeng Rasul jawabanana insyaallah sih ini ala jinahi safarin walau qadimna insyaallah atainakum fasallaina ya Allah kieu Abi Amir kaulah ngarasa bangga anjeun ngadamel masjid teh insyaallah
sepulangna engke ditabuk dalam peperangan kaulah bakal datang bakal ngalaksanakeun kahayang aranjeun kahayang anjeun rek salat di ditu nya ieu rek berangkat perang we mohon mangga diantos pisan mohon berangkat ka anjeun ka tabuk lain bahasa zahir lain bahasa batin munafik mah di lisan masa kitu ngeunahna padahal mah Abi Amir jeung kelompok munafik teh ngabangun teh kapan kamari geus dijelaskeun walladzina takhadhu masjidan hiji diron dik ngamadaratkeun ka ahli masjid Quba dua wa kufron supaya kalalufur tilu tafriqum bainal mu'minin mecah belah opat ya rasul liman haraballah wa rasulah min gabal jang ngintip kedatangan Abi Amir anu menuju ke Roma minta bantuan tentara untuk melenyapkan Muhammad beserta sahabatnya kira-kira eta boga maksudnya masjid teh seperti itu Masya Allah Kangjeng gancang apa dihargai ku Kangjeng teh atuh bahasa nu sakitu bagus teh jeung kenyataan masjidna teh agreng nah setelah Kangjeng Nabi pulang ti Tabuk Kangjeng Nabi teh inget rek mampir di Kuba di masjid buatan Abi Amir Ar-Rahib teh inget Kangjeng Nabi teh urang sakalian beja aya nu hayang kabarokahan Kangjeng liren di Ziawan maudhi'un qarib minal Madinah deket ka Madinah ngaranna kampung Ziawan cak Kangjeng cari cingela di dieu ke sakedeung deui urang mampir ka Masjid Abi Amir Masya Allah Col teh munafik udah datang kadinya nyambut Kangjeng deuk kumaha teh hebat teh coba yuk alhamdulillah Gusti Rasul parantos sumping diantos-antos ku abdi sadayana teu aya sanes abdi sarumping ka dieu teh aya tia masjidahum sakumaha anu kamari tos dijanjikeun teh we supaya Gusti Rasul teh sumping ka masjid kami ieu teh maksudna mah teu aya nanaon supaya kabarokahan eta we diantos pisan bilih bade istirahat heula Kangjeng di dieu masalah ngan abdi mah nyuhunkeun baju komis be bade dianggo abeh abdi teh ieu ka ditu nganggo acu ti Kangjeng abeh jelas cek masyarakat bener-bener kurang kumaha coba menta baju sagala goblok namun apa tolol namun apa baju okos jelema nu calon DPR teh datang ka imah kiai abo segala minta baju jang bil barokah aya nu minta kopiah minta sorban teh podol sero segala dipoto segala horeng jang jualan nih siapa saya nih bajunya juga dari dia ini fotonya ini patchingnya juga dari dia jadi betapa luar biasa saya udah kepercaya sama kiai udah nggak ada pilihan lain kecuali nomor 2 nih saya mantep biasa ku bloon eta jelema eta di Indonesia teh kos karar itu horenganan kos kitu teh karakter munafik dek ngusurkeun kiai bisi aya kiai ulah babanggaan teh kos kitu kecuali merena gede tuh kan sia makuan tuh aju bener bae kan ya emang parantina sia mah kos kitu Terus sama dibere, anu teu dibere-bere aja. Nih foto dengan saya, goblok kan. Nawarkeun maneh. Foto wae bareng. Pokona asal geus dipoto jeung ieu yang geus geleh. Tah, ieu karakter munafik. Abdi menyuhunkeun ajug Gusti bae kanggo tanda ka masyarakat di ditu bahwa abdi teh parantos sumping. Masya Allah didinya dipasihan ku Kangjeng. Ieu atuh anggo. Beres munafik berangkat dipakai baju Kangjeng jang tanda di masyarakat
pan ieu teh tanda bukti bahwa nyana ti Kangjeng Nabi deuk mengkol-mengkolkeun mukminin supaya ka masjid eta teh kapan kudu aya kepercayaan. Ngomong nu sakitu ngeunahna tanda baju ti Kangjeng Nabi geus aya ceramahnya na di ditu. Dulur-dulur sadayana muslimin sakedap deui bakal aya junjunan sumping ka dieu ka masjid ieu bade salat di dieu bade ngabarokahan masjid urang wayana sakitu diharap karumpul we sadayana di dieu urang saksian gerak Kangjeng sumping ka masjid urang tidak terkecuali kolot budak sahabat yuk urang tinggali Kangjeng teh bade sumping ngabarokahan masjid atuh karumpul bade dinya. Ya Allah ya Rabb. Ya bajuna ge tanda bukti baju Kangjeng itu. Dipake ku abdi teh masyaallah alhamdulillah. Untung ya abdi pada teu iman goblok coba. Untung ya abdi aduh masyaallah. Munafik mah kos kitu. Munafik. Tetapi Gusti Allah teh langsung mere instruksi ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril. Cek Gusti Allah Jibril sampaikan ayat ka Muhammad kakasih kaula bahwa anu nuju di ajeng-ajeng keur di ajeng-ajeng titah datang teh Muhammad teh ka ditu teh lain di bibir lain di hati munafik teh bejakeun Jibril ka Muhammad anjeunna teh ngabangun masjid teh lain sakumaha nu dicaritakeun ieu hiji masjid eta teh ajang diror disebut nama Masjid Diror teh bejakeun Jibril sakumaha nu direncanakeun dina hate munafik dibejakeun ku malaikat Jibril. Muhammad Abi Amir serta kelompok-kelompok teteh lain muslimin munafik. Oh, munafik. Nyana ngabangun masjid teh Diror. Nyana ngabangun masjid teh tujuanna kufron. Nyana ngabangun masjid teh tafriqon baidal mukminin. Nyana ngabangun masjid teh jang irsadan liman haraballahu wa rasulah. Geus, ulah datang ka ditu. Ya, turun ayat. Masya Allah. Dibacakan ke malaikat Jibril. Langsung dibacakan ke Kangjeng ke para sahabat. La takum fihi abada Muhammad ulah rek salat anjeun di masjid eta. Lain sampai 2 poe saming 2 poe abadan salilan ulah. Masyaallah. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Yakin masjid anu dibangun atas dasar takwa dimimiti poean anjeun datang ka dinya. Ya ada Masjid Kuba ahaqqu an taquma fi. Leuwih hak anjeun salat di dinya batan salat di Masjid Diror. Ulah. Wah, langsung Kangjeng ngageroan sahabat. Para sahabat anu tatadina kaula jeung aranjeun erek nyaba ka Masjid Diror. Ternyata masjid eta adalah Masjid Diror, masjid bahaya. Hei Malik bin Qasam Dahsyam. Hei Miknan bin Adai. Hei Amir bin Sakan. Hei Wahsy kadari. Aya naon Gusti Rasul? Yantaliku ila hadzal masjid adz-dzalim ahluhu. Sok datangan eta masjid ka ditu. Datang ka ditu rubuhkeun eta masjid. Beuleum eta masjid. Siap yak kala kos kieu mah. Kamari balik belang ti tabuk cak anggeus sorenganan ieu. Gas. Waktu langsung datang ka ditu. Oh di ditu Gus masjid teh Gus da. Neuk nyambut atuh datang. Datang ka nya gidi. Mana Abi Amir? Aya naon ieu? Aya naon? Awas. Masih dia ku aing si ada dirubuhkeun. Kek. Ha, gua langsung digedor aduh. Eta munafik karari ina naon? Henteu naonan. Wah, jeung hulu-hulu siana ieu ku aing. Wah, langsung aya naon kitu ngaranna palapah korban garing bawaan kadinya. Langsung dibeuleuh. Atuh mana ting reaksina meureun.
geus ngajeng-ngajeng Kanjeng Nabi datang ka dinya haju masjid dibeuleuh. Aya mukminin makan kararieu, aya nu paham, aya nu henteu. Cak nu paham pasti teu beres ieu ngajian masjid teh. Cak nu teu paham mah nanaonan sih ieu masjid dibeuleuh. Komo cak munafik nu 12-an mah pengkhianat sia beuleuh masjid kajian kumaha. Masjid dibeuleuh sia mah nanaonan euy. Parantiknya tikaf. Weh, mantap jasa. Pernah diserang meureun teh kajian kumaha. Ye, udah sembarongan sama. Si masjid mah paranti itikaf, salat kudu dibeuleuh. Awas ya. Terhianat sia kajian kumaha ge. Masjid Banu Allah, dalah. Aing mah ditaku Kangjeng Rasul, kajian kumaha ge beneran Kangjeng Rasul daripada hulu sia. Awas ya, ha. Bahkan Abi Amir di teanga dibunuh ku manehanana. Wah, Abi Amir langsung kabur ka Suriah. Nah, geter-geter aja nah. Waduh. Kanyahoan. Muhammad hebat amat ilmu batinna. Jadi lu pun apa kongkos gitu lah. Bukunya ada informasi di Gusti Allah langsung. Kinu bogana. Waduh. Langsung ke Suriah. Jadi itu nyana asa diudag-udag baik. Asa diudag-udag sebulan 2 bulan. Nggak mendem. Baiknya di kamar. Sieun. Lieu ka dia saya ngudag leureut. Kan eta tah perasaan kos kitu mah kan hese. Perasaan asaya nu ngudag bae mah kan hese. Kos jelema neuk ditangkap polisi neueuh hansip baris teh pajar ditangkap nyana. Padahal mah hansip baris 1 2 nyana neueuh. Geus asa polisi bae. Padahal mah hansip mah di mana? Polisi hansip mah tangkep. Tah eta kos karari itu eta. Ya Allah, ya Rabb. Tuh, pokok jelema nyandung nu kolotna marah. Nyanana haju ngungsi kieu neuleuh teh neuleuh awewe mana bae asa nu kolot bae. Waduh. Usugan teh pamajikan nu kolot aing. Oh, kikituan mah rerenjagan. Rerenjagan asa neuleuh awewe rerenjagan. Sia kunaon rerenjagan bae? Besi datang cek nya. Atuh kunaon sieun ka nu kolot. Imah nang Malaysia, mobil nang Malaysia. Sagala gue kusia di biayaan tapi saya kunaon tulisin kana kolot nyaho aing teh nyana nu salahnya tuh kan eta rerenjagan ieu sarua rerenjagan okos jelema keur main cinta naon bae kadeuleuh si eta bae lamun urang keur gandrung ieu ku ari cinta wah deuleuh jelema siga teh Sarwiti deuleuh siga teh Sarwiti jelema ona masih keneh kebo pajar Sarwiti keneh bae. Masya Allah. Eta perasaan kos gitu teh aya di batin manusia. Matak jelema anu cinta dunia, perasaanana dunia kanyahoan ku ahli thariqah. Nu geus jadi ahli marifat. Jelema hayang jabatan kanyahoan, saliwat kanyahoan. Jelema keur main cinta kanyahoan. Jelema geus ngageser resepna ka Allah atuh kanyahoan. Sebab naon eta teh tadi dina gerak. Jelema lamun keur gandrung cinta beda kopehna ge mancrit. Baju kajian panas ge make jas bae. Bukan. Can. Haju ngomong pan, cinta mah kos kitu. Bedas. Beda jeung nu frustasi. Frustasi mah ditawaran nginum tawaran dah teu ah. Sia mah bangun teu hayang nginum teh parai. Ieu mah semur amis tetep kulit aing mah pahit. Yuk orang ka ditu yuk orang ka Zarah ka ditu ka Banten naik mobil ieu teh anyar bung lah sarangheuk. Gairah hirup. Frustasi eta kos kitu. Kanyahoan kan ku urang. Tah, perasaan eta teh aya di awak urang. Urang keur naon sih ku hari perasaan urang? Apakah keur bobogohan? Apakah keur duduniaan? Apakah keur naon? Eta aya kabeh. Kanyahoan sinar ti jero ka dieu ka beungeut. Sinar naon anu aya di benak hati kasorot kusyu'a. Set ka dieu. Imna syarika ka an khayali. Wan sorry ti dieu teh aya kolom. Jadi set sakolom tah teh dia kolom sakolom nyorot ka dia. Jadi sorotan syu'a
kasorot nyorot kolbu kadi inna syarika ka an khayali kawan sorib di dieu teh aya kolom jadi kanyawan nu kasorot punya teh kolom nu mana ieu tek kanyawan wadak ti jauh keneh ieu budak waduh puyang amat bangun kadel ieu kajen ngomong ngaler ngidul ge asana pamajikanna kabur ieu deui kajen kanyawan teu kudu ngomong teu kudu ngomong jelema ti jauh kene turun di mobil ge geus sare waduh ieu budak boga duit kajen ngeukumaha ge kasorot ti dieu kanyawan berag kadeleuna teu kanyawan su'a eta mah keusenta gambaran Imam Ghazali urang bae kuari mah ieu urang nah naon nu aya di benak hati urang teh kuari keur naon kanyawan tah ieu Abu Amir teh asa di udak-udak bae teu daekeun ka mana kieu bae akhirna teu kebal paeh di Suriah Abu Amir tuh anu ngabangun masjid Diror akhirna setelah Kangjeng ngutus jamaah kita datang ka dinya untuk menghancurkan jeung beuleuh dilaksanakeun setelah dibeuleuh rata dijadikeun pelbak tempat sampah di dinya teh bahkan Kangjeng Nabi ngainstruksikeun besi aya hewan-hewan paeh onta anjing sagala teudeun di dinya perbangkean sabae teudeun di dinya bila perlu aya kafir-kafir paeh kubur di dinya Allah karim masjid Diror instruksi langsung ti Gusti Allah bentek urang kuari sing hade nempo masjid teh besi masjid Diror doang gara-gara calon lurah eleh haju nyieun masjid deui ngabangun deui masjid di dinya terus ngayakeun jumahan padahal mah deukeut ka masjid itu teh pan eta jadi hahalang teh kos atawa lantaran urang teh ieu teh deuk hayang jeneng nyieun yayasan di dinya teh hayang jeneng nyieun masjid di dinya dipake jumahan jeung para santri deuk ka mana nyieun hukumna masjid aya di luar masyarakat apaan kudu jelas kudu diisi ku mustautinin santri mah kapan teh mah murid teh mah ilmi teu saha dipikeun jumaah nyieun masjid di jero yayasan dipake jumahan di dinya nu jumaahna santri-santri doang boro-boro ngadidik ilmuna praktek lagi model kos gitu di kumaha masjid Diror teh kos gitu atuh endek nyieun yayasan bae mun endek nyieun masjid masyarakat tarik atuh ka dinya ieu mah lain Bang santri nu jumaahna masyarakat ilmuna meunang ti mana ilmuna bukaan coba kitab ti mimiti kitab datang ka kitu buah aya eueuh nu ngasahkeun kos kitu di mazhab Syafi'i. Ye, ulah ku hawa nafsu tuh kan. Nah ieu Diror teh kos kitu teh. Diror masih loba keneh carita-carita masjid tipeuna modern Diror tipeuna. Asli nama ieu. Hancurkan, beuleum, jadikeun pelbak tempat sampah, bangke-bangke balangkeun ka dinya. Masya Allah karim tuh ya geus we jadilah tempat sampah cek Gusti Allah Muhammad la masjidun usisa yakin masjid anu dibangun atas dasar sieun ka Gusti Allah takwa ka Gusti Allah min awal yaumin ti awal poe anu anjeun nyincakeun taneuh dibangun masjid di dinya yakne Kuba anu anjeun halal tabi dari hijrah asup cicing di dinya yakne masjid Kuba eta teh ahku antakuma fi leuwih hak anjeun salat di dinya gas ngomong urang nama ulah salat ka mana-mana di dinya Muhammad mentak di dia aya bahasa kama fil Bukhari sebab di lain keterangan Bukhari la masjidun ussisa ala taqwa teh lain Kuba tapi masjid Madinah masjid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ieu pagawean ahli usul nu kos kieu ye. Pagawean teh ngajamu. Sebab keur carita di dieu carita Masjid Quba la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Menurutkeun Bukhari. Tapi ketika para sahabat ribut nyaritakeun ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa teh masjid naon cek sawara sahabat eta teh Masjid Quba. Cek sawara sahabat eta teh Masjid Madinah. Kuba, Madinah, Kuba, Madinah. Kangjengna aya keneh. Akhirna sumping ka kangjeng cak kangjeng, la masjidun ussisa 'ala taqwa teh adalah hadhihi Masjid Madinah. Tuh. Kan jadi dua, masa kangjeng Nabi dua, satu ucapan la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ieu teh hiji Masjid Quba, nomor kedua Masjid Madinah. Kumaha ngajamuna? Ieu pagawean kiai nu kos kitu. Kiai ge lain kiai ceramah. Kiai ceramah mah berkat pengurusan. Tuh, lain kiai yayasan administrasi. Lain kiai kos susupian lain itu mujtahid. Ulasa. Dijamu carana keterangan eta teh mana nu leuwih kuat teulana. Mun dicaritakeun di dieu panjang. Datang ka moal kaharti jakulana ge teu ngarti. Saya teteh ngajamu kos gitu teh. Iya bakal cerita aya bahasa kama fil Bukhari. Saya orang nuturkeun Imam Bukhari bahwa ieu teh Masjid Madinah, Masjid Quba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di Masjid Quba aya sababaraha lalaki sahabat Ansor anu seneng mikaresep gawe susuci Muhammad. Di dinya teh aya sababaraha manusia anu selalu ngisi Masjid Quba karesepna teh aya tatahharu resep susuci sedengkeun. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Gusti Allah teh sangat tersepen pisan kanu nyin susuci. Di dieu teh kapan keur nyaritakeun dongeng tentang masjid. Masjid teh anu tadi teh masjid Diror. Masjid Diror teh masjid anu tadi dirubuhkeun urusanana. Hiji diroron, dua kufron, tilu tafriqon bainal mu'minin, opat irsadan. Eta kan masalahna batin. Masalah kan batin. Diroron ngabahayakeun batin. Kufron ngupurkeun ka mukmin batin. Tafriqon bainal mu'minin asal geus pecah batinna rengsek. Batin. Jadi atuh di dieu teh keur nyaritakeun batin meureunanan lamun urusanana aya anu nyucikeun batin. Geus. Di masjid Quba teh aya sababaraha sahabat Ansor anu resepen pisan nyucikeun batin tina kakufuran tina kadiroran geus. Atuh wallahu Gusti Allah teh resepen kanunyin susuci masjid tempat nyucikeun batin. Cara asupna ge urang begitu asup suku katuhu heula. Di suku katuhu aju urang maca doa Allahumma ghfir sampai selesai. Terus urang di salat tahiyatul masjid. Tidinya orang niat i'tikaf, nah itu anak takifah masjid bersih. Urang boga urusan politik tunda luarin masjid. Masjid ma baitullah buyutun min buyutillah. Teu layak. Politik demokrasi di Indonesia dibawa ke jero masjid ulah. Ekonomi komo perekonomian. Nuku riba terlepas keluar tidak urusan riba. Masa sih urusan bank ribawi diasukeun ka masjid teu bagus, tunda di luar. Urusan asmara
teu bagus. Masa sih di jero masjid jaritakeun I love you. Teu bagus. Tunda. Hiji bae di masjid. Allah Muhammad. Urang maca sholawat gambarkeun Kangjeng Nabi. Ya Allah, aya masjid teh perintah Kangjeng. Sanajan di kampung sanajan mun teu gara-gara Kangjeng mitanjeun masjid Jamal aya gambarkeun Kangjeng. Bari maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala kagambar Kangjeng. Marentah nyieun masjid ca Kangjeng man bana baitan yubadullah banallahu baitan. Ieu ngabentuk. Sarugi urang dia. Masya Allah tapi masjidnya jorean. Mulai ta urang. Imah di sisi masjid 2 tingkat belah ditu mobilna loba belah di beuh masjid teka keramik kaca. Pikiran orang dia kamarana gitu. Kagambar isina tuh ka Kangjeng ieu teh Kangjeng nu nitah teh. Itu mah boga imah 2 tingkat nafsu nu nitahna. Itu mah mobil ngabereleng teh nafsu. Hari ieu do diperintah ku Kangjeng teh sakikieuna bae. Ya Allah ya Rabbi. Gusti majukeun usaha abdi Gusti ieu teh lain jang nanaon abdi mah deuk ngabangun masjid we. Ngan samemeh ngabangun mah ieu mah kipas teh mah deuk dibawa ka imah we. Tolol goblok. Tuh maling ngaranna. Tuh. Hiji Allah, Gusti. Itu mah imah sakumaha mewahna ge di jerona ambalaya segala TV segala HP. Mantak di masjid ulah sok TV-an. Kuari mah teh PKS tah gara-garana di masjid aya TV. Nulut cenah pemandangan salat ka Madinah, nulut pemandangan salat ka Mekah. Saha nu nitah? Saki jauh nanti ditu ka dieu. Geus bae urang mah urang bae. Hajuna mah ngamakmum bae. Urang salat di Jogja ya TV, di Mekah keur salat asar. Salat padahal waktuna waktu zuhur ku baca bae. Ih mararikung bae teu ngararaji ye. PKS tinggal PKS. Saralah ieu jelema. Geus ulah TV-an. Ulah asup ka masjid di Jogja asabaran aya TV-an. Terus salat deui di jalan aya TV-an deui bae. Terus ka dieu teh ka Ciamis, aya deui aya TV-an. Masyaallah karing di Ciamis. Zarah deui ka hiji tempat zarah, masjid aya TV-an deui bae. Di sisi Makom Wali. Terus ka dieu ka Jakarta, aya di Jakarta. Tah aya TV-an di luhurna di Juru 2. Terus ka Tangerang deui. Lapangan bola tenis araya kabeh. Masjid teh ya baitun min buyutillah. Jang nenangkeun pribadi ka Allah ulah sok dicampuran. Aya TV-an poe. Gas kuari mah lamun eta masjid aya TV-an. Paling ganti. Nah sudahlah ulah macam-macam kos kari itu. Tah ieu. Masya Allah. Rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Aya sababaraha lalaki anu sok ngabersihkeun diri. Aya jelema dicarekan ku pamajikanana panyalindungan. Kantor mah sakitu mewahna ge tempat setan. Itu bah komo tempat SPPT. Komo itu tempat main sodok-sodok. Itu hotel saya dah tempat hotel gak tambah jurig balulu. Tapi iya masjid ya Allah tenang. Orang-orang mau dicarekan ku pemajikan ka masjid. Tenang. Masjid ya Allah, asa bareng jeung Allah. Masyaallah. Mun tayang ka Allah Gusti. Gusti mau ninga nu mantak abdi masjid bae geus teu dicaritakeun Gustinya. Lah ieu mah geus pokona mah ku sabab ieu teh imah Gusti abdi deuk carita bae ka Gusti. Pemajikan abdi eta teh ciptaan Gusti ku balak-galak ting teh sih. Abdi deuk nyerahkeun deui ka nu nyiptakeunana. Teu kuat abdi beuh. Kumis abdi biasa racuk datang ka ditu mah alah kempes. Padahal manyana kumisan tapi wah rasa kumaha panglima perang. Gusti teh ciptaan Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Bebeja urang kana bogana engke ge balik ti masjid leuleus. Sebab ditowel ku Allah. Bebeja kana bogana. Nah, coba geus ngadoa ya ka Allah. Datang orang. Can datang geus sulak sangkeng di lawang. Aya sia teh si mana? Can diijabah doa aing. Tah si mana? Batur mah ye.
ka mana teh bebeja tuh ka pamajikan. Ieu mah lang be eueuh teu nyaho di pamana di imah teh buan aya tuh. Urusan dapur segala rupa. Teh curik bentik tak tak tak. Cakian teh aing ngadoa aku ngadoaan. Aduh ampun. Bisa kos kieu si pamajikan. Aing nyari tegan turunan teu pantes. Lah nasib aing meureunna. Balik deui ka masjid. Balik deui ka masjid. Jait rijalu yuhibbul ayatatahhar paranti ngabersihkeun diri maka masjid. Wudu deui urang can batal ge wudu deui tajidul wudu urang bila perlu ngeueum mun aya kulah namanya nya. Kapanggikan ku masyarakat saya kena niiskeun pikir aing. Tuh, kan? Masjid. Ingat kadang Gus Dur bae. Cek Gus Dur teh entar malam kita sama-sama ke masjid ke babaturana. Mana gelap, enggak. Enggak kita tadoru di masjid. Situ ada setan, apalagi tadi siang ada yang meninggal di sholatinnya di situ. Sekelilingnya kan masjid mah aya kuburan. Kan di sononya ada kuburan wali, jadi kita di sini aja zarahnya. Enggak Gus dah. Takut sama apa? Takut sama setan. Sekarang gini, Cek Gus Dur. Itu kan ada anti-antinya. Pakai doa atuh. Situ punya enggak doanya? Ada sih. Apa doanya? Pengusir setan kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya udah pakai itu. Pakai itu udah. Itu bagus itu. Ya, kalau Gus, saya mau pakai doa Allahumma barik lana hadzal ta'am. Cih, itu doa makan. Iya. Udah, coba kita gunakan doa masing-masing. Gus mau pakai doa yang mana? Allahumma barik lana hadzal ta'am. Situ. Saya mah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu kan asli pengusir setan. Ya udah. Udah kalau gitu kita zarahnya jangan di masjid, di makam aja. Iya dah Gus boleh. Sieun-sieun ge daeknya dah. So poek kuburan. Mulainya na jam 1 teh ila hadaratin. Aya brek kayak kadenge suara. Bismillah Allahumma inni a'udzubika. Sial teh babaturna da goblok. Kiai kene sih. Kan kiai da borangan. Sekarang gini, Cek Gus Dur, jangan terlalu rapat masing-masing. Kita gunakan doa masing-masing. Iya dah, gak apa-apa. Untuk aikir gitu papan sok jelema maaf. Gunakan doa, jadi ada jarau. Aya suara bleg. Cek Gus Dur, hakan sih. Mulai Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh, makin deket peta. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dibaca bae ku jana. Ini kan doa pengusir setan ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makin deket peta setan. Goblok lu. Datang Gus Dur, kenapa kamu? Gus barurum teh lain baru bias. Setan. Dengerin. Allahumma barik lana hadzal ta'am. Langsung setan indit. Karak napas deh. Enggak ada setan sekarang. Makanya doanya doa Allahumma barik lana hadza. Gus, barang datang ke tempat masing. Kok bisa takut sama doa itu? Kalau doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu doa pengusir setan. Kata setan tadi bilang, ya mau juga lu yang gua usir. Berarti kan nu macana teu beres. Makanya saya baca Allahumma inni a'udzubika, Allahumma barik lana hadzal. Dia takut dimakan sama saya. Makanya setan, wow takut. Kenapa? Waduh, ntar kalau kita dilegleg bagaimana? Gus Dur bisa beda naon teh. Maksud Gus Dur berdoa mah doa naon bae, tapi lamun timbul ti kolbu
orang nyebut Allah lain lisan tapi kolbu sieun setan. Tapi lamun urang nyebut basma Allah make sungut doang atuh setan ge moal sieun. Itu aja jelema mencet anu kasurupan teh Allah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Setan ngomong yang paseh dong. Atuh kipu teh mun dikak bulu sial di setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu kha-nya kurang bagus. Setan dipencet la ta'khudhuhu endahnya ngaurukan goblok teh. Kuna leta bacana di dieu, tapi lamun bacana di kolbu atuh moal sieun. Atuh sieun. Ya. Pas jelema keur leumpang, nanjak, aya pocong aduh. Apaan di dia? Allah la ilaha illallah. Setan seserian. Eta teh macana disungut doang. Allahu la maksudnya mah Allahu la ilaha illallahul qayyum. Tapi Allah. Terus bae aja di dinya lari di tempat. Waduh. Bacana di dieu doang lain di dieu. Kunaon eta? Teu tatahur qalbuna. Kudu bersihan qalbu. Urang kuari nu mantak teu resep kana salat aya hijab anu leuwih dipake ka resepatan salat. Eta hijab urang kunaon penting teu daek hudang aya hijab anu leuwih resep batan salat. Ko para wali, ko para solihin maresepkeun amat ti salat, resepkeun amat si tahajud. Hijabna eueuh nu dipake ka resep teh Allah urang mah Allahna kalimpudan ka hijab. Kunaon ieu? Ku agar selain Allah nempel di kalbu urang. Mungkin motor, mungkin mobil, mungkin makhluk nu sejen, jabatan jeung sajabana eta lah hijab. Sehingga Allah na anu deukeut jeung urang, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid teh leuwih deukeut batat urat jeung gerong, tetapi teu kadeuleu kumaha hate ka hijab. Bersihan geura. Bersihan abeh mantep. Geus lamun urang kadeuleu Allahna ngahukuman moal puluya-puluya jeung moal aya ragu-ragu. Bisa bebeja bisa teu bisa, bebeja teu bisa ikan bahaya teu bisa ngaku bisa bahaya. Hiji. Nomor kedua na halal diharamkeun, haram dihalalkeun. Haram sia kredit teh. Barang dibere mah haram. Barang ya kadang haram, kadang henteu lah. Kos disogok lah. Haram teh. Wo, arrosi wal murtasi fidar. Nyogok yang nari basa buatan neraka. Bere nya ku bupati. Ya arrosi wal murtasi anu disogok jeung nu nyogok neraka sih. Bere deui. Sabenerna mah kieu. Sial kiai goblok, kiai Golkar tolol. Ceknya situasi dong. Sia situasi jahanam. Kunaon eta anu kitu? Teu kadeuleu Allahna. Teu kadeuleu Allah padahal urang gerak nanti Allah, hirup urang ti Allah. Ketika urang ngarasakeun hirup urang teh ti Allah, Gusti, ieu teh abdi teh bisa hirup teh ti Gusti hirup abdi teh lamun dicokot abdi teh paeh teh. Gusti abdi teh hamba Gusti gerak teh ti Gusti teh ya Allah ya Rabb ngarasa bahwa urang teh ieu teh eueuh nanaonan hirup da ti Gusti gerak nage ti Gusti sagala ti Gusti sewaktu aku dicokot mata urang teh dedeleuanan ku Gusti ceuli urang dideuleu ke dibere deui Gusti horeng nu Gusti secara mutlak abdi ngarasa hamba Gusti Gusti teh pangeran abdi rek nurut ka Gusti sieun abdi ka Gusti mulai asa aingna ieu anu bahaya ge nu mantak di Masjid Kuba aya rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah resepen pisan kanu sok susuci ayusibuhum tegas ngaganjar Allah kanu gawe susuci tapi dina kisah ieu mah lain kitu. Selain nu tadi kieu geura
Kangjeng Nabi sumping ka ahli Kuba pi masjid Kuba. Kangjeng setiap Sabtu sumping ke Masjid Kuba. Ganjarana urang lamun di Madinah wudu di hotel di imah berangkat ke Masjid Kuba boga wudu salatlah di Masjid Kuba rek 2 rakaat duha atawa naon bae balik deui eta ganjarana sarua jeung umroh. Lain letik-letik ganjaran Masjid Kuba asal seperti eta tah. Cenah Kuba kiai lamun batal siapa sok nawar bae kan. Oh masalah geus urang bisa diakeun di ditu ngan ai asli nama Kangjeng Nabi seperti eta nitana wuduna di hotel berangkat ke Kuba langsung salat balik ganjaranna seperti umroh nu geus dilazimkeun ku Kangjeng Nabi setiap Sabtu ka ditu. Urang lamun di Madinah ya karena terbatas urang mah atuh Sabtu ka ditu misalnya di lain-lain Sabtu ge atuh mangga kula jeung almarhum Abah asal isuk-isuk bete di Madinah. Bela mah babari jasa kan maksudna babari komok wari sedan teh sedan. Trit Kuba langsung ka Kuba. Wudu heula di hotel, langsung Kuba, salat. Henteu kudu babarengan. Urang makan eungkeuy-eungkeuyan bae. Mana pemimpin? Pamimpin bae nu disalahkeun. Urang atuh. Pamimpin henteu deui. Geus datang ka Madinah mah urang. Gua jeung Abah ya almarhum, masyaallah almarhumlah. Urang ka Kuba, wudu heula mandi wudu beres Kuba. 10 real baheula mah teh. Datang ka Kuba salat balik. Isuk-isuk teu kaganggu teu naon. Kudu mah Sabtu cek berarti lamun karena urang terbatas 2 peso sekali. So, urang ka Kuba langsung mandi salat wudu isuk-isuk Kuba. Loba jasa mobil ka ditu. Kuba sedan 10 real. Kadang 15 real. Balik na tuh loba. Eta ta ganjarana ta inget ka umrotin sarua jeung umroh teu kudu hese-hes. Urang mah pan kudu ngeungkeuy bae. Sanggeus ngeungkeuy atuh pemimpin ge anu henteu ilu deui. Pemimpin ka ditu nya anu teu ilu. Ieu ta Kuba teh boga sejarah anu parah. Kangjeng Nabi sumping ka ahli Kuba di Masjid Kuba. Di Kangjeng Nabi wahai ahli-ahli Kuba innallaha ta'ala qad ahsana 'alaikum as-sana. Gusti Allah teh ngalem dina masalah susuci. Ikisati masjidikum itu fama hadza tuhur alladzi tahiruna bih. Asok kumaha sih gawe susucina datang ka Allah ieu ngalem masalah susuci kumaha sih. Cik ahli Kuba wallahi ya Rasulullah demi Allah Rasul mana na'lamu syai'. Kami mah teh nyaho naon illa annahu kana lana jiranun minal yahud. Ngan kami boga tatangga Yahudi. Yahudi boga kalakuan di mana-mana. Miceun, ngising, kiih, nyana selalu ngumbah duburna. Atuh kami ge alangkah bagus dan menurutan geus kami kiih kami ngising nurutan Yahudi di Kuba bae bersih bahkan kami mah lain sakadar sakitu naon deui cek Kangjeng Nabi kos kitu mah biasa natsba'ul hijarata bil ma'i kami make batu heula Kuba jadi lamun kiih make batu heula beres pakai batu geus garing karak ku kami dikumbah kami ngising make batu heula meper ngaranna di peperan heula geus garing eueuhna naonan karak make cai tak kitu kami mah sok meper heula karak make cai masyaallah cak Kangjeng Nabi wadaka fa'alaikum eta nu di alam ku Gusti Allah teh pertahankeun eta terus mata kuari ge urang ge kuari sunahna bakos kitu lamun urang ngaji takrib ka jeriat urang kiih meper heula ke batu tuh makanya cara meper ge ieu bobogaan urang tah ieu tek tah nah ieu kan tah ieu batu tapi dia tuh ka dieu teh set aya carana tuh ka dieu keun set ka dieu nyakeun tuh kan diputer lamun memang ieu belah dia tilu juruna cokot juru nu hiji di ka dieu keun set
tilujang juru hiji deui paut teh dia ka dieu teh set lamun memang juruan ngan hiji doang hiji tilu sadiakeun tuh miti ieu bobogaan urang tah nah ka dieu keun sakali piceuk nekot teh hiji deui ti dieu ka dieu piceuk bari hiji deui ti dieu ka dieu set ngising ge sarua urang bool urang gitu tah sia mah bere ya Allah iya sunah gede jasa ganjarana ya tapi dia kadekeun tuh set batu ya batu lamun juruna tilu ku tilu juru lamun hiji bae mun tilu batuna kadekeun set picet nyokot deui batu bari ti dia kadeu picet hiji deui ti dia kadeu sret kantongan we eta mah aju sia kantongan deui bohong eta meper ieu tah aslina ahli kuba di alam ku Gusti Allah tidinya karak misang masyaallah nu mantap ke urang ku ari maka material meuli batu sabeca koh buat apa ini buat meper koh teh di jero imah geus pijakeun ka pamajikan jang naon eta ngecor naon meper boh ye nya ngaji kamari minggu gede jasa ganjarana urang ya kos kikian ya oh kan beres aja pabajikan nanya ai awewe aduh boleh awewe ge ngan rada panjang awewe batuna tuh sia masuk kaju ngalantur ai ngaji teh sok kaju ngalantur aja cuman awewe naonna awewe mah ku salakina atuh lamun kiih misalna ka ieu geus ka ku salakina gitu bohong sia ke beneran deui aduh masyaallah tungtung nama urang ieu ngaji kabeurangkeun kieu bae ye tah ieu di alam ku Gusti Allah ya Allah ya Rabb innallaha ta'ala qad ahsana 'alaikum as-salaa fit tuhur fi qissati masjidikum fa hadha tuhur alladzi tutahhiruna bih lain lalagaan meper di alam datang ka asup ka sorgana tari heula ku gara-gara meper heula sehingga ka sorgana tari heula ditaranya ai maneh ieu ka sorga tari heula emang kunaon sih boga amal naon waktu baheula memeng ngisang meper heula ye ai sia mah meper doang teu ngisang kanyahoan sia ku aing budak angon geus kaluar sia ti majelis lah atuh jangan meper doang tama aya ge mah bae eta kabayan ngising ayo nyana meper aduh eta ngeueuh bae isuk-isuk teh kabayan keur naon sia jangan batu jangan naon tuh jangan meper atuh ngisang bae sih tiris pugunya na keur goblok acak ngunanya teh cak ngunanya je aing tanyana ieu blon tanya dia hei kebayan keur naon ngangan batu ngangan teh jang naon tuh jang meper sunah ngangan teh atuh ngisang we tiris cenah ngahuleung we aing teh sia ieu blon lah iyalah jadi kesimpulanna aya rijalun fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ieu neuleuh dina zahirna horenganan bebersih zahir tetapi aya deuleuh kisah tadi bebersih batin tah ayat teh kos kitu teh masyaallah ieulah bongkareun ahli mujtahid seurang mah tinggal maca doang nilik tadi kisah Masjid Kuba dirarau wa kufru wa tafriqan batin nilik kisah ieu Kangjeng Nabi beper zahir nah ieu kumaha ieu aslina eta lah pagawean mujtahid jang urang ieu urang babarengan bersihan zahiran wa batina ngaju bahasana ge di dieu aya dua fihi la masjidul ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi hiji deui fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu bas
lemen cek ahli bilagah nu kieu ngaranna bade tardid aya rahasia tersendiri bade tardid ya tah kan kudu ngabongkar deui urang ka ilmu bilagah coba dina ilmu badena nah santri makan kos kitu tah ya anu aya dua ngarendeng coba ge min awwal yaumin ahqqu an taquma fi titik fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu didatangkeun ka ahli qiraat ulah dihijikeun macana teu meunang sebab beda masalah la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin haqqu an taquma fihi rijal kudu eureun bae la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin haqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu aya wakaf naon ngaranna jeung ahli qiraat ngarasa bodoh urang hirup jaheunya eta mah nya mah asna ge bodoh suka karang ngarasa jaheunya permacaanna permanaanana perbadeanana kisahna itu mah carita kisah batin ieu mah kok terjadi kisah zahir masyaallah kan bodoh amat urang nyanggakeun sadaya-daya sakieu geus urang mah alhamdulillahirabbil mudah-mudahan bae ku kabodohan urang dihampuran jeung mudah-mudahan orang bisa ngabersihan batin zahir jeung batin sakitu urang maksudna naon dah teu sapira ilmu urang jeung sapira paham urang ieu ge urang ditojo-tojokeun ku ahli-ahlina bae ngan karasa bae bodona urang jaheuh horenganan masyaallah ngarasa urang bodoh berarti urang bakal naik derajat